Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Melani di kelas 11 IPA 2. Di dieu abdi bade mintonkeun monolog Sunda anu judulna Bingung karya Nabila Tiara. Wilujeng nyaksikeun. Di mana kuring kedah angkat? Di mana tujuan kuring? Anu mana anu kuring kedah pilih? Kuring bingung. Jantan saha kuring ayeuna kuring lieur. Ipi kaharupan, naon anu bakal kuring janten? Nah bakal sukses atau napi bakal musnah? Sadayana masihan kuring pilihan, tapi teuing. Kuring teu terang di mana wae liratkeun. Kuring kantos bakal sababaraha hal, sadayana hal anu sae anu janten dari kalayang kuring. Tapi emang tiasa atuh. Henteu. Manusia diciptakeun teu aya anu sampurna. Sadaya rencangan parantos nyiapkeun hati-hati kanggo masa depanna engke. Kuring lagi bari mamimitian tenang. Kuring lewat kasadayana masih kini laweran anu sami. Tidak ngarukur gaduh iji impian, tak bahagiakeun kulit kuring. Tapi naon hal-hal anu ngabahagiakeun kulit kuring? Maha paling tidak bahagia pikeun kulit mabagja. Kuring kalantan jalan. Kuring nyasar di leuweung.